lemur mah puasa teh lanianana teh sok araraneh lamun puasa, lain lamun puasa. Lamun datang bulan puasa teh sebutanana teh sok araraneh. Salah sahijina puasa ayakan sagala anu dihakan. Terus puasa kereta api sagala anu diopi. Aya deui granu lainanya. Wah, berarti puasa tomat, puasa nepi ka tamat. Babar. Nah, awewe mah biasana puasa lipan nu aya disimpan. Nah, hiji deui puasa naon? Puasa permen. Puasa segala dipenta. Eta mah. Lemur urang mah buka ngilu buka, sahur ngilu sahur. Puasa Nah, ayahnya di lemur urang mah salah sahijina teh teuing saha. Si eta mah puasana teh sok nepikeun ka lohor wae. Ngan teuing disebut puasa naon, pokona mah urang ngaistilahkeun kabarudak lemur eta puasa pedut. Jadi puasana teh nepikeun ka lohor. Nah, di lemur urang mah aya hiji deui jelema. Sare jam 6, udang jam 3 sore. Kudu 2 jam puasana udah peutik oge bisa. Woi, yuk. lulus puasa. Mabar atuh mabar. Lulus puasa. Aja TV, aja TV. Seruan lulus. Abu. Ayo, ayo. Aya puasa songsong sagala anu dipelong kita. Ngomong ningali bujur mah. Puasa jajadog. Ngajedog we sapopoe teh. Teu kagadang. Nah, eta dulur-dulur di lembur mah sebutan-sebutan lamun pas datang bulan puasa, boh anu keur puasa, boh anu keur teu puasa, boh anu sok keur godin, boh anu sok godin. Jadi rupa-rupa halna teh ngaranna teh disebutkeun sok bisim lah. Bisim lah. Bisi mah maraneh boga lanian atau boga sebutan sok tinggalkeun di kolom komentarnya. Jeung bisi mah aya nu deuk request naon-naon anu kurang kudu disebutkeun jeung budak lembur, tinggal dipesankeun deui dina kolom komentar. Nuhunnya. Sare jam 3. Lain lanian puasanya eta lebar di bocor. Nah, puasa Puasa. Ya, apa? Kadera aja ngomong.